Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ngiringan wae kanu ti payun. Alhamdulillah abdi teh regreg meskipun tos jam 12 wengi tapi Mustami masih keneh nyaronong. Alhamdulillah. Ma abdi teh regreg ningal neme abdi ge neme beres awal ti Ciparai. Sing horeng pas dugi ka dieu ge alhamdulillah masih keneh nyaronong. Terus di ditu nu paling seueur jamaah teh nu hadir ibu-ibu. Di dia oge alhamdulillah katingali geuningan anu seueur teh ibu. Tepuk tangan untuk ibu-ibu dong. Alhamdulillah. Bapak-bapak alhamdulillah ayah hadir ngadon nyararempot ruang riung bari ararun. Tapi dikersakeun ku Gusti Nu Maha Suci mah pangaosan mingguan ibu-ibu anu minuhan bapak-bapak malah saeutik sami. Tapi meskipun bapak-bapak saeutik, ibu-ibu unggal mingguan eta ngaji hadir, bahkan bulanan oge hadir, tapi naha ari anu pinter lain ibu-ibu kalaka bapak-bapak. Ieu mah da survei membuktikan. Cik ieu punten pamegat sadayana. Urang survei membuktikan naha bener cenah bapak-bapak ieu lalaki nu palinter. Punten Pak, anu ngaku dirina pamegat, punten sadayana ngagorowok jawab. Teruskeun ieu kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak ya tolong jawab teruskan. Salamu qawlam mir rabbir rahim. Bapak-bapak aya ngajawab. Cik mak sok aya urang buktikeun. Mak sadayana jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Kita ini sadaqallahul adzim, Allahu akbar, Allahu akbar. Sakali deui cik galaki ieu tolong teruskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Bapak-bapak. Cik mak nu kadua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Anger 2-0 siata. Bapak-bapak bisa ngajawab mak ka mana we? Hari mah ya sok ngaraji ya. Tadarusan. Nah atuh anu tadi teu uningan. Astagfirullah. Cik ieu anu terakhir. Hampura pisan ka ibu-ibu daripada cenekul di dieu sajam 2 jam bahkan sampai jam 1 tapi teu tiasa ngawaler keneh mendingan keneh baralik. Terakhir nu katilu. Cik. Terakhir. Cik. Wajahna kudu dijawab kompak. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Anjay. Bos, ayeuna makang Haji Oma. Kiai ajengan di wilayah di dieu. Ibu-ibu Cibolerang mah montong di bawah ngaji. Geus we di bawah dangdut. Hanya dia. Doa dan kabeh ieu di bawah dangdutan mah ngagorowok apal. Salira ayana di astagfirullahaladzim. Benar Haji jamaah di dia mah motong di bawah ngaji. Sok kurang buktikan ayeuna lamun di bawah ngaji. Teruskan Rabbana
atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Kumaha iya. Iya pada ngaji pada dangdutan wae. Sana ngikut dangdutan. Sarua budak dangdutan. Da emak-emak nah beki dangdutan. Sekian lama aku menunggu kedatangan Cikopi. Sudah Pak panitia ngadengekeun. Biasana lamun kopi jeung udud. Ududna Mang Haji. Lanjutkeun mah jangjutkeun. Ya hadirin sadayana anu dimulyakeun ku Allah. Ayeuna mah geuningan Gusti nu agung geus akhir zaman mah. Cik punten waler sadayana Pak Ibu hoyong lebet ka surga. Hoyong lebet ka surga. Ya perlu kauningan sadayana Nabi Adam tema Pak ngalakonan hiji kasalahan dugikeun ka dikaluarkeun tina surga. Hiji kasalahan gara-gara dugikeun dikaluarkeun tina surga. Cik ari urang ayeuna nu hayang ka surga tapi unggal poe ngalaksanakeun kasalahan. Cik jawab sadayana urang kompak. Masih keneh breng. Masih keneh. Abdi nyarios naon wae tetep ngawalerna masih. Cik masih keneh. Masih kene. Naonan dari emak masih kene terus. Kedul ka masjid. Hese sholat. Kasalaki molototan. Jubras jebris kasalaki. Eta nu masih keneh ti tadi. Loba pisan kasalahanana. Ari ayeuna hayang ngasup ka surga. Nabi Adam ge hiji kasalahan dikaluarkeun tina surga. Ari ieu kasalaki melototan kene kasalaki jubras jebris kene kami toha sarua hayang ka surga. Nu karariku hayang ka surga ngaji hararese ari kana dangdut hayang ka surga. Ma ieu sia dina hadis kursi mah saur iblis ya li izzatika wa jalalika Gusti dengan atas nama kemuliaan keagungan kehormatanmu la ubuyanahum aing rek nyesatkeun sanaka Bani Adam eta tah madamat arwahuhum fi ajsadihim jadi jongtong pernah ngarasa aman jeung tenang urang sadayana sabab iblis mual pernah bakal terus ngagoda bakal nyesatkeun katurunan Bani Adam salagi ruhna aya dina jasadna tapi hampura saur Allah alhamdulillah ya saur Allah ya li'ijati wa jalali ya demi kemuliaan aing jeung kahormatan keagungan aing ya saur Allah aing mual petot akan terus mere hampura ka jalma anu tetep masih keneh daek istighfar jeung menta hampura ka aing 7 lapis langit tepikeun ka pinuh ku dosa mah ieu bumi 7 lapis tepikeun ka pinuh ku dosa mah moal pernah eureun Allah tetep bakal mere hampura ka jalma anu
kersa kersa tobat, makana kerdah pisan urang kersa daek tobat. Komo kanjeng Rasul mah teu pernah kurang ti 70 kali unggal dinten, bahkan dugikeun ka 100. Naon dugikeun ka kituna? Sing horeng, si mana horeng mah malaikat Ijroil teh unggal poe nempoan banget urang masing-masing unggal poe teh 70 kali. Boha keur dilongok urang teh keur babeten di WC modal. Ai, siapa kana keur babeten buruk tetap istighfar. Ayo maka lakah nyanyi Gusti nu agung. Kedah daek istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Breng. Astaghfirullah minal khataya. Kedah daek istighfar sabab mual aya kakotoran salagi daek dibersihan, mual pernah aya catatan dosa salagi daek keneh istighfar jeung tobat. Kedah kersa istighfar unggal din astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mangga minimal kitu uninga istighfar anu rajana istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Mangga nu penting mah istighfar. Yeuh mah wios abi ngadongeng wios. Hoyong murang kalih berkah mah. Hoyong murang kalih soleh. Murang kalih solehah hoyong. Caroge soleh hoyong. Teresep gapleh hoyong. Aya di dia nu masih kan higa gapleh. Mana jelemana? Eta eueuh kabosen-bosen padahal mah kumaha baturanana sok didoakeun modar. Eta malah genep kodaran mod. Aya keneh nu sok gapleh aya. Makana urang doakeun ku sadayana nu masih keneh gapleh sing engal-engal mohon ampunan eta kasalaki ngadoakeun modal. Saya tahu urang dia. Aya keneh di dia nu resep museuh. Kan kitu wae ninggal naon? Kukumut. Makana siang ke di akhirat bakal loba anu pararanyang beheung. Nah, anu kitu teh anu osok adan. Lain tukang museuh. Sok adan. Kitu tamul ngalungkeun naon teh? Makana di akhirat bakal loba anu pararanyang leungeunna. Anu kitu anu osok sodako. Kaitan disebut malik. Bias abi ngadongeng mah. Hapunten sadayana. Punten pisan. Regepkeun pamudi ieu barokah. Mak, Pak, ieu. Ti Kuningan aya anu ngangkatkeun murang kalihna senama santren. Saha eta murang kalih namina Mama Sobari. Ieu barokahna ieu. Khidmat kanu jadi guru. Kade ieu anu jadi santri ieu mah murang kalih, ieu jamaah kade. Saatosna dugi di Bangkalan, di ditu ditampi ku Mama Bangkalan mah. Ditampi euy seunah di dieu ngaji teh. Sing betah euy wayahna ulah wakah hayang bali. Ulah wakah hayang bali. Jig ayeuna mah urus we heula doma sing lalin tuh singkat cerita. Saeta lalincah. Yo. Singkat cerita Ibu Ramana uih deui ka Kuningan. Nah, saatos 12 tahun masyarakat Kuningan peryogi ku ilmu. Sumping deui ka Madura ka ditu ka Mama Bangkalan ngajemput murang kali. Singkat ceritana, Mama manawi cenah abdi di Widian itu masyarakat di Kuningan peryogi ku ilmu. Manawi cenah murang kali abdi bade dicanak uih. Saha cenah euy ngaran budak ilaing teh Sobari ke. Salila ieu aing can pernah ngawuruk ngaran budak Sobari jeung eueuh ngaran budak eta. Mama abdi cenah ieu jeung bojo bahkan tatangi anu ngajajak nu jadi saksi oge heuda aing macan pernah ngawuruk eueuh eta ngaran budak Sobari.
mama kita dikumahakeun ari teu percaya mah cenah ku aing dibawa aing dipanggil cenah itu tuh roisna di catatanana mah ditinggal lamar ka hiji lamar kadua sadayana catatan teu aya nami budak sobari atuh geuningan ieu eueuh catatanana mama kita kumaha ceurik mah ibu jeung bapakna tiba-tiba aya santri sumpi ngaharewos ka mama Bangkalan mama manawi telepat kapungkur aya nu ngaos tapi datara ngaji oh naha cenah dan di itu cenah di leuweung nanaonan cenah di leuweung kalakah ngangondong mah alah sia cik cenah anu urang tingali heula ka ditu bawa ka dia balik mah singkat cerita diajak uih ka pasantren pas ninggal eta ibu ramana ngaringkang gorowok teh mama geuningan ieu murang kalih abdi teh alah sia benar cenah ieu murang kalih teh muhun tos gondrong. Oh 12 tahun meureun di leuweung. Kopi alhamdulillah. Kopi na atos. Uduna acan. Kira aku panitia. Ma, singkat cerita kieu ujang ari hidup sahana mi sobari mama. Ari ujang nah tara ngaji. Mama sanes abi hoyong teu hoyong ngaos da saur mama kapungkur ujang ditarima senang ngaji di dieu sing betah ulah waka hayang bang jik ayeuna mah angon doma sing lalin tu saatos nyangem kitu mah mama teu nyangem geus ngangon buru-buru balik ngaji geus ngarit buru-buru balik ngaji ta mama teh nyangem kitu alah sia sabar halila cenah hidup di ditu di leuweung 12 tahun mama alah sia ngaji 12 tahun masa pinah apal jurumiyah bakal katalar imriti bakal katalar alfiyah bakal katalar yeuh tepikeun ka Fatul Muin mah bakal katalar tapi ieu teu ngaji-ngaji acan kalakah ngangondong aduh sia kumaha sedengkeun ieu kolotna rek ngajemput masyarakat butuh ku ilmu di Kuningan saur mama Bangkalan wayahna mak bapak ujang kasep sobari entong waka uih mun kitu mah antosan heula dugikeun ka enjing-enjing saatosna duha wayahna kempel deui di dieu singkat cerita tos duha kempel deui sok cenah mangga karempel kieu we cenah ayeuna mah ieu mah keputusan ujang ieu aya cai wayahna ku hidup ieu uyuk cai lamun karasana amis alhamdulillah berarti hidup bisa balik ayeuna euy tapi hampura lamun ieu cai karasana pangset sia tong mikir hayang balik ayeuna keneh sia ku aing bakal dipeunjeun sok buru inum eta cai diinum nah euy ABC mah ngarap nganggap ka dukun ka dewek ya bismillah gila jeung panas deui nyiksa ka dewek saur mama Bangkal kumaha cenah euy karasanena cai saur mama sobari ari nyebut amis sieun bohong ari nyebut pangset sieun dipeun ngabedeg buru sia kumaha eta karasana cai pangset mama eta langsung mama Bangkalan mesat bedog geus bosen hirup sia buru inum sakali deui eta cai diinum deui eta cai bismillahirrahmanirrahim panas kene keur mah keur serak kita dibere cai panas biasana lamun keur serak ieu damangna teh kularutan sok damang ieu serak teh diantos larutanana anu kaduana kumaha sia eta karasana cai ari nyebut amis sieun boh ari nyebut pangset sieun dipeun buru sia ngomong kumaha eta cai karasana pak
Nah, saya jeung papa buru sebutkeun. Pangset mama. Bener-bener geus bosen hirut diacungkeun eta bedog. Geus ieu mah keputusan nu terakhir. Terakhir buru-buru eta uyuk cai. Can aya larutan. Teu hayang minumna oge. Teu hayang. Ma eta ujang sobari teu wantun ngaleueut eta cai. Kalakah ngagabruk ka mama Bangkalan. Masya Allah. Nuhun Kang Haji Omar tos masihan ka abdi urang doakeun ya guru urang sadayana sing sehat sing panjang umur tepikeun ka akhir zaman kabeh geus mararahotnya sasorangan. Siapop ajengan culang cileung kumaha sana aing saha nguburkeun ieu. Acrok-acrokan sorangan ka kuburan. Pas tengah jalan kalakah cing horeng aya nu hudang keneh anu ka Bang Emok can lunas. Diudag-udag ku Bang Emok. Geus sia terakhir ieu keputusan. Buru uyuk teu diuyuk mah. Da teu dibuka diuyuk mah. Eta ujang sobari Pak. Kalau kana gabruk ke mama Bangkalan bari nangis mama. Kumaha atuh abdi teh? Ari nyebut amis abdi teh sieun bohong mama. Ari nyebut pangset tah heueuh karasana pangset. Wios mama. Nu katiluna mah moal dileueut ku abdi da kakara dibuka pudung abina oge. Atur nuhun Mang Bansen. Mangga mama abdi ridho beheung teu-teukeun ti korok-korokkeun da ti arep pangset mah kumaha mama da pangset. Eta mama Bangkalan keur ngacungkeun bedog ngalungkeun bedogna langsung usapan mastakana mama Sobari Ali. Yang sia tah kitu geus 12 tahun ngaji jeung aing mah amis we jeung pangset. 12 tahun mak ngaji nate amis we jeung pangset. Geus ngaji jeung aing mah amis we jeung pangset. Beral sia aing ridho ka sia ta eta mah anu mahal nama. Yo sia eta nu mahal nama menang ridho ti guru. Beral sia balik aing ridho ka sia. Tepikeun ilmu agama. Lamun amis ku sia tepikeun amis, lamun pangset ku sia tepikeun pangset. Tong wani-wani sia ngarubah eta teh pangset ku sia dirubah jadi amis. Tetep ari pangset mah kudu ditepikeun pangset. Sanajan bedog dina beuheung, tong wani-wani sia ngarubah jadi amis. Lamun haram tepikeun haram, tong wani-wani sia ngarubah jadi halal. Lamun halal tepikeun halal, haram tetep haram, tong wani-wani ngarubah jadi halal. Tetep anu ngaranna Bang Emok mahar. Sia. Itu katingali anu suka da Bang Emok mah tiungna teh hijau, hideung jeung bodas. Jeung nyengsol makena teh. Tuh, geus tong diomekeun da katingali. Ye. Tetap si haram ya molotot jeung amak-amakan kasalaki teh haram teu meunang eta teh. Surga neraka na pamajikan mah aya di salat. Ih ya malamun aya duit mending ngageulis. Rokok ge bade disingsatkeun ku tak gitu. Nah ari geus eueuh duit salaki mah ditalapu. Udah bener atuh mah realistis zaman ayeuna mah sagala rupana oge butuh laras mah. Paduli teh teuing salaki arek ulin teu balik-balik saminggu 2 minggu nu penting mah mahanan. Paduli teh teuing resep gapleh resep museup nu penting mah makelan. Paduli teh teuing salaki hideung cakeutruk geus hideung pepeot.
hirup deui. Nu penting mah loba tah kitu. Teu bogoh-bogoh teuing ka salaki teh sabenerna mah Pak pamajikan urang teh da anu dina pikiranna teh tah Pak pamajikan kitu nah hareup dikukut wae. Kena duit wae. Atuh da realistis banyak zaman ayeuna mah segala nu panoge butuh meser acuk make meser saragam kudu make resiko budak kudu make ka pasar oge kudu nyana kadenge teu Pak weh pamajikan urang teh geuningan kitu paingan salaki loba nu mau teh heula da pamajikanna beuki teu Gusti nu aku paingan malah lotot jiga kieu tuh rahasia maut nanti gitu. Kumaha eta mah barokah khidmat eta mah Bangkalan kanu jadi Ujang Sobari nah khidmat 12 tahun singkat cerita na uwi mah teu pernah dididik alif-alifan kumaha Bangkalan teu pernah diajarkeun kitab sanajan salamar tapi barokah tina khidmat eta mah Sobari pas di kampungna di Kuningan pas muka kitab jadi bisa maca muka kitab anu sanes bisa maca muka kitab naon wae jadi bisa maca barokah hikmat kamu jadi guru tah geuningan kitu mah makana kade ieu sia ka guru ya neng geulis kasep kade tong nganyerikeun HP kade tong mumpang kanu jadi guru salagi guru henteu bertentangan jeung syariat parentahna sok tedunan termasuk ka kolot yeuh lain harua sare bos tuh kalau kamu ngobrol we nah sama Ustaz teh mah kaset bos gaduh bojo nih mah tari hoyong mami was tenang di mana bumi teh nih di Ciboleran iya alhamdulillah kade tong sagawayah milarian carogene nya nya bos gaduh bojo teh aja sabaraha hiji dua kurang loba lanjutkan mah tah geuningan barokah khidmat kanu jari guru teh kitu kade yeuh mah siah moal bisa urang teh boga turunan soleh lamun budakna kudu ngaji makana abringkeun ka masjid abringkeun ka madrasah senadaek ngararaj ngaji beruntung cilaka hiji keluarga lamun turunanana teu bisa ngaji kumaha kolot namun ngantunkeun tilar dunya kumaha murang kalih teu bisa mulasara mayit naha kersa mah Pak naha kersa jasad bapak kuduna dipulasara diadusan ieu bakal kan dipanggul ka Citarum dilelep-lelep daek henteu emak ya pas ngantunkeun teu bisa budak mulasara mayit kalka dibawa ka seti motor jeung seti mobil disemprot daek kitu naudzubillahi min dzalik sing kersa ieu abringkeun da ieu mah aneh ari urusan sakola mah biaya 100.000 200.000 bahkan 1 juta 2 juta melaan nganyuk ngahutang tapi urusan ieu ngaji iuran 5.000 ge mahal deui kalau Bandunga ieu nu nyalamatkeun tuh anu nyalamatkeun masa depan teh mah lain 10 tahun 20 tahun 50 tahun yang akan datang lain sing horeng tuh saatosna beres ieu alam dunya urang asup ke alam barzah eta masa depan anu sabenerna beruntung budak lamun bisa ngaji bakal ngadoakeun kanu jadi kolotna makana bersyukur di wilayah ieu masih keneh amaliyah nahdiyah cik punten lamun aya di dia anu ngantunkeun osok didoakeun tara cik punten jawab ku sadayana di dia lamun aya anu ngantunkeun osok tahlilan tara serius nu maot di dia sok aya tahlilan tara nah atuh tadi jeung osok atuh can maot ari nu maot milu tahlilan mah astagfirullahaladzim
Ye, siapa ku abi urang bongkar ya sebagai penutup ya. Siap mah? Sahan hoyong uih. Ma hambuta. Paingat. Guru-guru urang sadayana osok ngajarkeun kalimat jalalah. La ilaha illallah. Kemana mah? Hoyong ngompol. Oh nyaji. Tak kenging ganengnya. Ma, yo Nabi Daud mah nguningakeun ieu ka murang kalihna, yo sia kade sing istiqomah unggal poe maca jeung zikirkeun la ilaha illallah. Naon sababna? 7 lapis langit, 7 lapis bumi, lamun mah ditimbang terus ditimbangan nu sabelah deui disimpen kalimat la ilaha illallah, 7 lapis langit jeung bumi moal mampu nandingan beratna kalimat la ilaha illallah. Sing goreng zikir la ilaha illallah ngerehkeun beratna 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi. Nabi Musa mah munajat ka Gusti pasihan abdi zikir. Saur Allah, Musa dawamkeun la ilaha illallah. Nah Gusti kedah la ilaha illallah ieu sia Musa. 7 lapis langit jeung bumi lamun dirapetkeun tengah-tengahna digantungkeun kalimat la ilaha illallah. Langit jeung bumi kabehanana bakal hancur lebur kusabab moal kuat nanggung beratna kalimat la ilaha illallah. Pahingan atuh lamun aya nu maot sok didoakeun ku kalimat la ilaha illallah. Gitu paingan atuh sok disebut tahlilah. Hoyong mah kumurang kali wargi-wargi lamun ngantunkeun dikirim pahala ngaluwihan berat 7 lapis langit 7 lapis bumi. Hoyong beratna amal juga gitu hoyong. Mangga geura maot. Ya gitu geuningan paridahna ya ku abdi yang urang bongkar. Nah haseuna ti zaman Nabi na aya nu ngabidahkeun bahkan ngadolalakeun aya sing horeng dalilna mah ya dina kitab Hawilil Fatawa juz kadua. Saur Sayyidina Umar mah ngaundangakeun kieu ya as-shadaqatu ba'da dafni sawabuha ila salasi ayamin. Ari sodaqoh saatosna mayit dikurebkeun sodaqoh eta bakal bertahan sampai ka 3 hari. Wa sodaqatu bi salasi ayamin yabqa ila sabi ayamin. Sodaqoh tina poe ka 3 sampai poe ka 7. Lamun poe ka 7 sodaqoh deui tahlil ngadoakeun deui bertahan sampai ka hari 25. Sodaqoh dina hari ka 25 saur Sayyidina Umar yabqa ila arba'in sampai ke 40 poe dengan bertahan. Lamun sodaqoh fi yaumi arba'in bertahan sampai ke hari ke 100 disebut natus. Sodaqoh dina hari ke 100 yabqa ila sana sampai ke 1 tahun sampai haul. Lamun sodaqoh ngadoakeun tahlilan dina pas hari haulna ngadoakeun haul yabqa ila mi'as sampai ka 1000 disebut nyewu mah. Lamun mah budak teu dididik teu ngarti dina urusan agama moal pernah daek ngadoakeun ka 1 3 7 25 40 natus bahkan haul jeung nyewu. Ieu saur Sayyidina Umar. Aya di urang mah biasana sabaraha mah 1 2 3 sampai ke 7-nya. Tah ieu mah ti Imam Tawus orang tabiin. Saur Imam Tawus ya anu maut yuktanuna bakal kapitnah dipitnah fi kuburihim dina jero kuburna lil mukminin sabinya yaumah 7 poe dipitnahna teh anu mukmin mah. Tah fitnah nu kumaha malaikat teh pandatang nanyakeun ma robuka kan gitu. Ari emak tengah peuting naon jeung gogorokan Allah sing horeng ka bawah ngimpi salakina numpakan ma robuka sugan teh man robuka sing horeng teh ma robuka ngimpi eta ka bawah ngimpi salakina ngalacat. Tasaur Imam Tawus mah 1 2 3 4 5 6 7
tos 7 langsung ke opat matang puluh 100 matang puluh natus tos natus haul setahun tos setahun nyewu ketekan terus we haul unggal tahun tah saur imam taus barokah sedekah anu ngadoakeun formalin eta cara seperti tadi ya malaikat teh datang cenah poe ka hiji kusabab aya anu sedekah kusabab aya nu ngadoakeun teu jadi nanya teh balik deui malaikat datang poe kadua tahlil deui ngadoakeun deui balik terjadi deui datang poe katilu aya nu ngadoakeun kaopat kalima kagenep katujuh tetep aya nu tahlilan ngadoakeun jeung sedekah malaikat terjadi engke sumping-sumping deui hari 40 ngadoakeun deui 40 terjadi nanya malaikat ieu terjadi nanya berarti almarhumah di jero kuburna tetep dina kaayaan nikmat cik abdi bade naros berkah teu tina doa eta keur mayit manfaat teu doa eta sedekah eta keur mayit hampura lamun teu dididik eta budak ti ayeuna keneh teu hafal kana ilmu hampura bakal hoream ngaluarkeun harta bandana keur ngadoakeun ka indung jeung bapana bakal pelit keur naon bakal perhitungan keur acara tahlilan indung jeung bapana bahkan tersadar justru indung jeung bapana mamelaan nganyuk ngahutang supaya anak bisa sekolah leres mah gitu didik ti ayeuna makana pasantren sok abringkeun ka masjid abringkeun ka madrasah wayahna lamun nitip budak dina pasantren wayahna konsultasi heula jeung ajengan kurang-kurangna teu konsultasi mah salah nyakolakeun salah ngasantrenkeun balik masantren kalakah ngabid'ah-bid'ahkeun ka kolot keur naon sholawatan keur naon jarah kubur keur naon tahlilan sing horeng lain masantren ka NU ka Kiai NU pasantren NU lain sing horeng cilaka nu kitu kolotna nu tadina hayang meunang pahala sagede-gede gunung ngagedean nu 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi beratna ngalewihan eta kalakah teu meunang nanaon sabab budakna dididik dicekok ku pemahaman anu salah kahartos sadayana alhamdulillah hatur nuhun kumargi tos sahartos kenaon diteruskeun oge kumargi parantos setengah satu langkung ya abdi kalarasan tetiasa lami-lami hapunten nu kasuwun sing aya manfaatna kahartos mah bade masantrenkeun ka murang kalih bade mah bade diabringkeun ka murang kalih ka madrasah bade hari emah bade ngaos wae atena pidangdutan wae siap ngaos wios mah rek ngarti teu ngarti ngaji mah nu penting mah ini da teu wajib ngarti jeung bisana da anu dituntut nu dianjurkeun teh tolabul ilmi na beruntung pikeun jalma anu kersa ngalangkahkeun kana tempat pengajian kusabab kenging jaminan ti Kanjeng Rasul man salakal tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah sing saha jalma anu daek ngalengkahkeun kana tempat pengajian nah di akhirat bakal digampangkeun jalan lempang kana lawang amin ya rabbal alhamdulillah hapuntin ajengan eta abdi maraban anu kusabab umatnya dibagi opat hiji anu awam mah tetiasa diajak ngaji serius kudu seseuri eta anu awam nu kadua ta atos asup kana salikeun abi tos ngebahas dah ayeuna bagian anu arifin sareng wasilin hampura ieu mak bade ngupingkeun mangga bade arwih mangga ieu mah keur ajengan we hungkul anu sok jadi imam masjid anu jadi tokoh ieu khusus ya punten Pak dina bab tauhid wajib anu pertama saur para ulama awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqonin ya anu pertama wajib ka insan ka jelema ka urang sadayana anu pertama wajib teh naon ma'rifatul ilahi bistiqonin ngarti nyaho ma'rifat ka pangerana dengan penuh keyakinan. Ku abdi dibahas dina kalimat la ilaha illallah anu tadi ya la ilaha illallah ya aya kalimat ilah eta teh kudu dileungitkeun kabeh sedengkeun ceuk ahli alat ilah teh isim nakiroh ajengan isim nakiroh teh umum berarti loba
berarti anu bakal ngawujud jadi ilah, jadi pangeran, jadi sesembahan umum ku sabab isim nakiroh berarti loba. Ya hampuras ya. Pamajikan bisa jadi ilah, budak jadi ilah, duit bisa jadi ilah, pegawaian bisa jadi ilah, jamaah ia bisa jadi ilah, ilmu ia bisa jadi ilah, guru bisa jadi ilah, ilmu bisa jadi ilah, Quran jeung hadis bisa jadi ilah. Kabehanana eta teh la ilaha illallah. Kabeh kudu dileungitkeun, kudu dieuweuhkeun. Sabab zaman ayeuna loba ajengan anu katipu. Parebut jamaah, parebut hancak, parebut masjid. Jadi kita jadi imam punung pindah ke masjid lain. Kade ieu keur wasilin jeung arifin ya kade. Kade loba nu katipu. Syariatna urang teh ibadah Pak, tapi hakikatna urang maksiat. Dibongkar ku abi. Salatna mah salat nying hareup ka kiblat. Allahu akbar, tapi anu dina pikiranana aing imam nu panghadena, aing pamimpin anu panghadena, aing ilmu anu pangluhurna, aing nu pangkolotna di dia, aing anu pangpasna. Leungit Allah nama kalau kangga gedekeun dirina sorangan. Iya keur arifin jeung wasilin bahaya kade cilaka. Sing horeng Pak musyrik teh lain dengan seukur nyembah kana patung, kana patekong, kana berhala, lain sing horeng isuk sieun teu dahar oge eta teh geus syirik. Musyrik eta. Kade tong katipu ajengan urang sasarangan tetep ngaos tepikeun ka maot kusabab thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ila lahdi. Ti mimiti porojol ka alam dunya urang geus diajar mak di adanan ku kolot di komatan diajar eta teh. Tepikeun ka maot asupna ka alam kubur tetep kudu diajar sarua di adanan jeung di komatan bahkan ditalkin. Ya keur arifin kade sing horeng sirik teh lain ngan saukur nyembah patung, sing horeng ngarasa bangga yeuh jamaah loba kade Allah netepikeun ka leungit bahaya. Ilmu sing horeng bisa jadi mawa kana sirik. Tong katipu kade tong katipu. Ieu keur ajengan yeuh keur tokoh yeuh. Lihat di ibarat urang teh nyepeng ruhai, ruhak. Baraseun dicepeng ngajuruk dilepaskeun pareut. Urang tetep ngurus umat, ngurus agama, ngurus masyarakat. Jadi hargaan Pak. Zaman ayeuna mah jauh keneh lebih mahal ngundang artis daripada ngundang ajengan. Nah, syukuran ngundang artis majeng organ 7 juta 10 juta ditebak. Ngundang ajengan mah ngaji anu jadi jaminan menang syafaat, selamat engke di akhirat. 2 juta teh mahal teuing. Ditawar. Laras kitu mah. Astagfirullahaladzim. Kusabab eueuh keteranganana sing saha jalma anu ngonang artis, anu ngonang dangdutan bakal dihampura dosa. Aya nu kitu aya? Teu aya. Nu aya oge mah kalakah beak duit dipake nyawer. Makana akhirna kusabab artis lebih mahal ngonang dangdut, lebih mahal menang duit gede, loba ajengan ayeuna mah jadi nyaranyi dangdut. Itu geningan juga nu tadi. Wios gitu mah. Wios. Tah kitu ieu keur ajengan eta mah hampura. Nya buruhan teu sapira. Tapi kalau ka urang diwewecek di akhirat kusabab salah petikadan pahingan cekolot kade euy ucap tekad jeung lampah kade bisi cilaka 12 mah ari ngaji tasawuf ngabahas wasilin jeung arifin mah tara seserian serius eta mah nyentangan kana hate makana sok loba nu punung kitu mah loba nu punung. Tapi ieu teh kudu dibahas, kudu ditepikeun. Kusabab tadi saur mama Bangkalan jik tepikeun amis, jik tepikeun pangset, lamun amis tepikeun amis, lamun pangset tepikeun pangset. Ieu teh agama. Kusabab lamun teu dibahas, loba tokoh-tokoh ajengan pemangku-pengamangku agama ngan saukur kedok hungkul, naik kana panggung setelan, tapi teu sesuai dengan ucapan. Amaliyahna teu sesuai jeung anu dibahas. Sedengkeun diacan ku Allah kabur maktan indallah. Naon cenah? Antaku la tafalu
anu paling dibenci ku Allah teh mah ucapanana teu sesuai jeung perbuatanana. Anu paling dibenci ku Allah. Nah makana bagian ilmu tasawuf keur ngabebenah batiniah. Hampuran kasuhun kasadayana bisi abi tarik teuing, hampura da ieu kudu ditepikeun. Kudu ditugikeun ieu teh. Ya, mudah-mudahan urang sadayana kenging bimbingan ti guru-guru urang sadayana salamina amin. Urang kenging taufik sareng hidayah salamina ti Allah Subhanahu wa taala amin. Murang kali urang sadayana si soleh si sareng disolehkeun amin. Sareng bancer mudah-mudahan ieu sing diistiqomahkeun dina ngajaga ulama amin. Nah gitu. Mudah-mudahan angkat pandangan sadayana urang ngadoa mah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajmain wa barik wa sallim amin.